urang aya tahajud yang lalaki awewe mah teu kudu tahajud ja awewe mah teu kudu tahajud teu kudu rawatib teu kudu salat duha teu kudu awewe mah lalaki bae awewe mah asal ngaladenan salaki leuwih tibatan salaki geus sakitu geus dina kitab lagi teu kudu geus tahajud los kakak tahajud bae kula mah ngaladenan kakak bae ke kakak tas tahajud kula nongeng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dipandiat, dibungkus, disolatkeun, dibawa ka kuburan, nu ngiringkeunana 3 macem. Yatsba'ul mayyita salasa, ngiringkeun mayit ka kuburan 3 macem. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu, dulur-dulurna marilu jeung tatangga-tatanggana ka kuburan. Hartana ge mun jauh kuburanana dibawa ka mobil. Begitu datang ka kuburan, asupkeun ka jero, dibuka beungeut urang. Buka, tempelkeun cenah pipina ka taneuh, tempelkeun, talina kumpulkeun jang Haji Pendi. Jang nalian karung, moal laku datang ka kiamat. Kumpulkeun di jero ulah aya anu kaliwat. Anu tatadina eta mayit teh komandan, mungkin di korem, mungkin di kodim, mungkin saluhureun kodim naon mengaji? Wah, bodoh WC. Kan lamun polisi, polsek, polres, pol, masya Allah, geus tere paeh teh nyaho kene bae. Di dunia waktu hirup anak buah siap dan dilaksanakan dan oke dan paeh buka bangetna teh nyaho eta komandan. Balok 1, balok 2, 12 balok asupkeun. Buka pipina. Ya Karim. Teu nyahoeun. Kuburan mah ieu teh komandan sah. Nu baheula ABRI, kueri TMI. Baheula akur polisi jeung ABRI. Angkatan bersenjata. Kueri terpisah. Komandan polisi. Mimiti polsek, polres datang ke luhur. Ayo, kubur buka, tempelkeun ka taneuh. Wih, cenah ieu mah komandan. Tidak tahu komandan. Buka. Masya Allah, periwitna asupkeun. Dek meriwitan malaikat jana. Gusti Allah, lagu. Ya Allah, masya Allah. Iya teh pengurus negara, mimiti lurah, camat, bupati, gubernur, RI 1. Paehnya kubur, buka pipina, tempelkan. Wih, cenah ieu mah bupati, tinggal bupati, hayang nyawa bodem habak. Cenah ieu mah presiden, komo presiden, gede bodemna. Teu usaha paeh mah gitu bae. Ya Allah ya Karim. Lamun penggede bae paeh model kos kitu atuh kumaha ieu?
atau RT lain RW lain geus maning kubur hirup-hirup RT Kiai nu kuari di mama-mama di buya-buya ya Karim nu kuari di mama-mama di buya-buya pae bawa ku muridna ka kuburan kiblatkan buka pipina kena ngahiji murid nu kamari ngahormat ka kiaina ka mama ka buya saat eta mannyana nu nincakan buya nyana nu nincakan kiai nu kamari bapak ku anak ditincakan kuburan anak nu kamari di komandan tah ieu polisi hiji masuk ya depan ya dok mangga alhamdulillah kecuali Pak Masya Allah Karim artis Ola Ramlan mana mah teh jauh orang Ramlan teh ngaji ke Cilongok ya Allah aja ngaji nah yang di kamar bae di sial artis tugas gaji ke Cilongok Ola Ramlan kemudian iya ini nama lain ya si Gusman seperti naon ya si Gusman kemudian jadi orang Bandung geus buku eti Gos Endang balad eti Gos wah artis lo Bandung ngaraji ka Cilongok ngan ngahaja kukula teu meunang keluar atuh si ieu bahaya artis di jero we guys loba artis gara raji ya Allah ya Rabb nyana nanyakeun cenah aya sih ieu tuh naon hubunganna jeung sia atuh nyana nyana sia sia ka ditu nyana mah pan haju hayang dipoto bareng pan waduh emang geus kolot ge nyong-nyong diamankeun gugula bangsa artis ulah geus kabar bae nah setenar Ibu Heti Kosendang, Ola Ramlan, Yesi Gusman dan sederetan artis anu lain. Pae asupkeun ka kuburan, buka nu kuari dipoles cek Ibu Heti molesna bage teu mah sajam. Ibu Heti bebeja ka kula. Tukang polesna anakna. Ola Ramlan mun geus dipoles 2 jam. Wow, jada mah rapi. Eta lamun ngaji ka Cilongok dayangna be 4 dayangna 4 anu nuduhkeun jalan nu niupan jalan kula nyaho ka artis teh ngaraji ka ditu nu mantak ngaraji naon nyana horeng sok santunan yatim piatu ngondang kula ka ditu ieu nya sok yatim santunan fakir miskin mun kula daek diondang ka ditu jadi boga kegiatan sekula siap bae asal nyana daek dikawin ku kula sia telaku ge ya Allah ya Rabb orenganan artis teh loba kegiatan lamun kula daek diondang ku artis-artis aja ambalaya loba nganten teh kula teh kula wakil mau enggak saya wakilin sama siapa Bapak Haji Pendi yo enggak mau sampai kiamat saya enggak mau cenah nah ieu keur carita kajeun teh kahirupan nyana emang nyana mah kahirupanna kos kitu deuk kiih bae dianteur ka jero eta si kumaha di jerona masa kieu diantar ka jero aju sia yang nganter ye aduh payah ya mah giliran artis BKW saya nganter ya Allah kumaha geus payahna banyak nah lamun tadi abri paeh kubur
komandan cenah komandan ge kubur mun ieu polisi paeh kubur ieu kiai paeh mama buya kubur ieu mah negarawan bupati gubernur presiden kubur masyaallah buka ieu na kuari orang beda-beda pakaian kiai make jubah polisi make pakaian kebesaran polisi besi pahili jeung masyarakat abri make pakaian kebesaran bagus besi pahili atuh bang anu make baju ieu bagus itu lain dasi ieu make baju kos kieu nandakeun nyana bang bahwa nyana setengah kiai setengah pedagang kuari beda-beda pakaian anak isuk akur pakaian anak akur anu dikaput gunting ieu mah jang komandan kajen jang komandan ge gunting bae teu kudu dikaput teu kudu ieu mah jang buya sarua bae ieu mah jang kapolri komo kapolri hiji bae cenah ieu mah artis komo artis cenah ieu mah jang masyarakat urang talaga komo urang talaga geus teu kudu make bungkus-bungkus dibungkus da akur teu nyaho eta balok 1 bintang 1 mungkin eta teh bintang 3 mungkin bintang 7 kelenger sia nah sahabat ya Karim bungkusna akur bae masyaallah naon nu dibanggakeun hirup urang kuari jenderal kapten letnan apakah buya kiai mama apakah ieu teh artis tenar kelas nasional atau dunia apakah ieu orang kaya tetep bae nu dibanggakeun paeh bungkus akur ya Allah ya Rabb ketika dibawa ke masjid disolat usolli ala hadhil janazah usolli ala hadzal mayit Allah ngadenge eta urang di jero sebab ketika orang di pandian haju dibungkus lapisan kahiji lapisan kedua ketika lapisan katilu roh urang nu neuleukeun di luhur lawang asup ka dinya set dibungkus ku lapisan katilu cak amil nu kencang set cenah mah Haji Pendi komo Haji Pendi mah nu kencang besi hudang deui ya Allah ya Rabb si ieu teh si kaya si ieu teh kapten ieu teh jenderal ieu teh letnan ieu teh artis ieu teh aktor ieu teh kiai ieu teh ustad ieu masyarakat teu nyaho pocongkeun aya di jero ketika disolateun dipanggul urang aya ngadenge disolateun ngadenge roh urang aya di dinya ngan tengah hiji bawa ka kuburan dibawa ngajerit urang di dinya aduh aing bakal ditaringgalkeun bawa ka kuburan nu bagus nguburkeun teh ti arah kidul set lantaran urang geus terbiasa ti hareup oh masalah sebab urang teu biasa ti arah kidul teh ngagulusur kitu set sirah heula tah kuari mah urang sok biasa di hareup sebab ditampa ku kabehan mun ngagulusur gitu pernah terjadi cek ulah di hareup bae jam maitna gede entu cek kiai teh kudu di kidul bae lantarannya nama kiai ne kolot geus kajeut teu katahan kudu dihandap atuh borosot bae ka ditu sak aing ge eta kiai kolot isineun geus ka kula ayo sia cek kula ge di hareup maksudna maitna gede moal katahan atuh pan gede digolosor isunah cek jana teh tina kitabna ge atuh aing ge maca kitab cak hate tapi manya urang debat di luhur kuburan ayo geus antepkeun sebab pengalaman kula waktu nguburkeun di Rimpak mayitna gede teu katahan untung harita katahan sirahan ieu mah was moal katahan cak aing ge
kula geus kieu bae asanai nyana nu ngahareupan tu kidul ka Dios teu katahan nu dihandap anakna pan kuru hayeus ya terus rot ka handap tuh kiai isideun ya sedekah kula heulah cenah mangke mah kumaha kiai bae ka kula ye makana ukur atuh jeung kanyaho aya deui nguburkeun harita kudu dibelah dieu bae di kidul sedengkeun pager teu belah dina pager cek ulah lah di hareup bae kiai jaya pager teu bisa cek cenah pager ge maning pagerna bae cenah ieu urang ngalah sunahna ieu atuh rusak ieu pager eta nguburkeun di ditu di pasir lain pasir belah deket pasir kana antara deket pasir teh tah hiji deui tah negara Rurahyono teh naon bunder ih semua bodoh nyawa nu dihareup heran aing mah di bunder cek ulah teh dihareup bae sebab ieu pager cak kiai do kolot di dieu bae cenah kiai kajen pagerna ka dinya beuh mangga ding tangkal kadongdong baheula teh cabut ku sia kiai gitu kulantaran kula bala nemah bae mangga bae bener bae mait tidinya tatoel ku pager mangkana pagerna kawat baheula teh atuh soek nah cek ulah kiai bogan kiai nu nitah pangaputkeun tah atuh kiai teh macam-macam aja kula mah babarina bae sih babarina bae kumaha nah iyalah pengalaman nguburkeun afdol nama memang ti dieu ngan di dieu bae mun maitna kuru boleh mun maitna bangsa model kos kieu mah sanajan kuru kan dosana gede berat mal katahan aduh di dieu kadenge teh kurang ya Allah ya Rabbi terus asupkeun ka jero kadenge Masya Allah urang bakal seperti itu asupkeun kiblatkeun buka heula urang adenge urang aya di dinya Masya Allah kan terus ditempelkeun gelungna teu berdaya urang langsung digelungan tas dibacaan inna anzalna mun nguburkeun gelungna bacaan inna anzalnahu fi lailatil sampai selesai hiji gelung 7 sedengkeun engke bakal ditanya gelung teh cak riwayat bakal hudang gegelungna ta eta teh bakal hudang ngajawab Masya Allah teh eta paedahna gede paedahna inna anzalna terus ditatabankeun hiji 2 3 apa bagi poek ngajerit pak beres sok samak ayo buru di sorangan di jero Masya Allah sorangan di jero langsung beres talqin La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu la yamutu bi yadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur cek Imam Subki begitu nunalkin datang kadinya hudang mayit jero nyekel tadi oh maot aing pae kadenge urangna di jero kubur nunalkin di luhur padahal geus kahalangan ku tanah beda alam nyana alam barzah urang alam mulki alam dunia tapi ketika nunalkin kadenge ku urang di lamun teu percaya paeh ge paeh ku kula ditalkin ge talah kahebatan alam barzah mah kan di laut di darat di kubur alam katutupan ngaranna alam barzah mungkin kuburan teh di beteng buaya, di beteng maung, di beteng orai, di handap, di laut dan lain sebagainya alam barzah. Tah, nyana ngadengekeun. Ya Haji Supendi.
anak kikia kulan Udhkuril ahdal ladzi kharaja alaihi min dari dunya ila daril akhirah wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyana nyekelan ieu oh aing teh pae ngadengekeun mait di jero annal mauta haqqu wa annal qabra haqqu wa anna na'imahu haqqu wa anna azabahu haqqun teu bisa urang bahasa Arab sebab teu pernah sakola teu pernah masantren nu nalkin bahasa Arab urang ngarti di jero bahasa Arab jadi ngarti ngadengekeun wa anna su'ala munkari wa nakirin fihi haqq al-ala fi outbaqis sara wa baina asyakiril mauta wa idza ja'akal malakanil muwakkalan di mana datang dua malaikat wa huma munkar wa nakir ngaranna munkar nakir fala yubzi'aka wala yurhibak ulah kaget ulah sieun fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala malaikat munkar nakir teh sarua dadamelan Allah makhluk Allah urang dibere beja tenang kan ya Allah ya Rabbi mun Muhammadiyah ngaulahkeun talqin kaje Persib ngaulahkeun talqin oh Persis aing teu meunang salah ya Allah oh masalah jana urang berkeyakinan talqin kan jana mah cenah teu percaya atuh lulus ka haji teu masalah urang mah pokona mah nu boga keyakinan bae lamun di bejaan kos kitu urang jadi ngeunaheun kan urang tambah yakin da wa idza sa'alakal malakan man rabbuka wa man nabiyuka sampai selesai di bejaan kan ku urang Allahu Rabbi wa Muhammad sampai selesai kan aya di hati urang oh beres talqin balik bener bae jol teh malaikat ngan memeh malaikat munkar nakir teh aya malaikat amal rame orang di jero kuburan anu tadi dicaritakeun kuburan teh sepi kuburan teh poek ternyata orang rame di kuburan teh caang ya Allah kadareulean ari ieu saha ieu kasep amat oh kula salat 5 waktu masyaallah kasep amat ya Allah ya ari ieu saha ieu nu kasepna leuwih tibatan biasa abdi tahajud jak ya karib ari ieu abdi duha ai ieu abdi mah jariyah ka masjid masyaallah karib ari ieu sa abdi maca sholawat di hiji naon kareng ngadaratan di jero kubur urang tenang masya Allah pas aja pengen dimawat hari ieu sanu hideung amat ieu bohong ya Allah ya hari ieu menipu dagang karung cenah dek dibere nu bagus dibere nu dodep araya kabeh Gusti Allah ternyata orenganan sakumaha tadi yatsba'ul mayit salasah ahluhu ahli nama balik ka imah wa maluhu harta balik ka imah ternyata nu milu ka jero kubur wa amaluhu amal urang asup ka jero kubur milu jeung urang ti mimiti harita datang ka ba'ats datang ka masyar timbang amal ngejebat di jembatan Shiratal Mustaqim amal nu eta milu bae terus Gusti lamun hayang boga batur nu baragus jang di jero kubur saat urang nyorangan secara zahir kuari salat urang jadikeun babaturan urang di jero kubur tahajud urang jadikeun babaturan urang di jero kubur sedekah urang jadikeun babaturan di jero kubur duha urang ngaji urang babantu urang kadulur ka tatangga bakal ngawujud jadi makhluk bakal ngabaturan urang indah di jero kubur teh cek Imam Ghazali ternyata rame orang dibaturan ku abal amal bagus urang lamun nu bagus lamun nu jore sia saha kayak saha saya jore amat balak genep teh
Ya Allah ya Rabbi anas geunah sabarahan teu untung teu di jero kubur ngabaturan urang sia ieu kita tuh ka ditu aing sieun ka malaikat teu bisa sebab kula sok dikekerek bae ku ente pan bo ditundun di luhur lamari mah gading balak genep ya Allah aya sia ieu saya bau amat kula catur ya Allah mah gading polisi marahin catur bae eta hayu sia babaturan di jero kubur nu balak genep nu catur geus pugu ai saya ye si cak Haji Pendi ieu mah saya bangun ieu mah jore amat sih cak urang dieu mah lain jore joben di mah saya ye sok nonton sok di aku bae saha heula saha sia nya jorenya bau apan Mang Haji teh keur malam minggu nyedakeun si Mbak anu susuna dicadi ojol jeung baso teh tah ieu lah araraya kabeh di jero kubur Masya Allah Karim bayangkeun ku urang jang diri urang mun aing paeh batur urang bakal nu ka rumaha ieu bayangkeun sedengkeun maot mah teu nyaho cara ieu nu ku urang kuarikeun di matang puluhan jegur secara zahir mah secara zahir nyeri secara batin mah syahid jelema anu perang tertembak di medan laga lai kalimatillah kadeleuna kurang dicacag tembak tojos pedang roh nama keur aya di sorga ngaluhurkeun agama Allah ngeunaheun seungit bakalna di akhirat kabita kabeh jelema aya teh seungit amat saha ieu lah mujahid fisabilillah anu rohna pake ngaluhurkeun agama Allah cek jelema kabita amat hayang amat cek kena kos karari itu mal bisa ngeusan kuari mah alamna ge alam akhirat kuari nyeri kuari kadeuleihina dicacag Sidina Hamzah mah Sidina Hamzah dicacag-cacag pangheulana di akhirat bendera dicekel ku Sidina Hamzah nu urang lamun ke Mekah di Uhud didinya kan urang zarah assalamualaikum ya ahla Uhud Sidina Hamzah anu geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bendera mujahid fisabilillah serahkeun ka Sidina Hamzah mamang Kangjeng Masya Allah lamun kuari urang berjuang ngaluhurkeun agama Allah tertembak terpanah kemudian atuh ayeuna mah kitu dibeuleuh dan lain sebagainya kuari mah macam-macam di akhiratna deuleu bendera Sidina Hamzah Masya Allah tah nyeri mana deui anu syahid nu syahid teh nu ragag di luhur tangkal brek ka handap nyeri ka deuleuna syahid asal iman ka Allah jeung ka Kangjeng Rasul ulah si siang-siang maling sayang syahid teh budak cenah kunaon tabrakan nya nasi encek banyak encek syahid syahid tah mah nu kabeuleuh nyeri ka deuleuna nyadakeun seuseurian ku ari ya Allah ya Rabb nikmat cek cenah mun nyaraho kageunahannya na status syahid urang pasti nama ngadoa ka Allah hayang amat kabeuleuh hayang amat dicaci hayang amat disiksa di medan laga dalam rangka ngaluhurkeun agama Allah syahid awewe ngalahir kemudian aya kesulitan maut ku sebab ngalahirkeun syahid lobalah status syahid anu di akhirat bakal pangheulana ka sorga nu ti kelegep anu tabrakan asalnya nana iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam loba nah nu mandak begitu kula diberi informasi aya nu kabeuleuh saha masyaallah oh masalah geus aya ti qodona syahid kula nikmat secara zahir menyeri secara batin masya seungit lamun urang dibukakeun hijab ku Gusti Allah kaembeu bakalna kula ngambe seungit teh hiji di makom Siti Khadijah seungit luar biasa eta ge teu ngahaja jamaah do rombongan kula aya nu maot dibawa ka haram dikubur kemudian diuntit ku mobil ternyata teu kalacak wallahu alam di mana kuburanna lewat makla asup kadinya zarah ka Siti Khadijah anehna ieu aneh saat
eta teh askar-askar nu biasa galak teh jauh teu kadeulean ya urang teu nanya teu naon nu biasa nu haram haji urang macana nu haram haji ieu mah teu aman bae horeng meurendek dipanggihkeun jeung seungitna Siti Khadijah kakarak saumur kula ka Mekah manggih seseungitan modal kitu. Nomor kedua ketika di Sidina Hamzah zarah bareng ieu ge milu jungan jamaah sejen seungit pohara amat beres darah kula nanya ngaji ngambil seungit teh seungit di mananya sadi keur zarah jangan teh cagian nu aya mah bau bae bau kula cagian atuh emang watak nya mah mandi sakitu teu mandi sakitu loba ambean anu kaambe ku kula loba nu teu kaambe diajak zarah ku kula ka ditu ka wali di Garut aya angin eta teh bapakna Syekh Abdul Muhi Pamijahan angin sot gede masyaallah duaan jeung besan ti Bandung oh barang tek aya hadir berarti geus beres teh zarah turun di gunung nanya Mak Haji tadi deuleu angin di mana sih tadi di hareup teh sakitu emang aya angin ya Masya Allah Mak Haji neuleuh teu angin sakitu gedena muter henteu nya mah teu daek neuleuh mah heran ambean teu kaambeun nya mah angin teu neuleuh sieun ditanya ada Jamilu nya neuleuh angin emang aya angin ngan nya mah tah rada ngabohong saeutik aya ceknya nyawa aya eueuh asli mah jadi tukang geus ieu jeung isi pasini bae sia teu neuleuh bae ribut cenah duaan emang anak buah teh kos kari itu lucu gitu tak aya duk angin sakitu gedena teu kadeuleuh sababaraha kali ziarah ke para wali ke para ulama sok aya papanggihan ulah sok nanya bae henteu bae nya henteu encan kebal ziarah ka guru kula di Garut set aya deui angin set muka lawang biasa set tiis tanda kehadiran beres ziarah naga deui kayaknya maje tadi aya nyendel angin emang aya angin wah cek kula ieu mah hijabna gede jasa meureun karung malulunya teu daek deuleu teu daek karasa nah iya di jero kubur teh ternyata loba babaturan Masya Allah ai perang mameureunanan urang mancan wayah jeung ulah peperangan teh heulanan tetapi anu seimbang jeung perang aya naon ngaji eta ngaluhurkeun agama Allah perang ngaluhurkeun agama Allah dina pada ngaluhurkeun agama Allah nah aku nu mantak santri-santri eta mujahid fisabilillah tentara Allah kurang neuleuh di pondok pesantren eta keur jadi tentara Allah nya mah henteu ngaharepkeun naon hiji bae hayang bisa ngaji hayang wawuh jeung Allah tentara Allah aya anu tentara Allah mingguan ieu mingguan ka Cilongok ya lamun boga ongkos namun teu boga mah henteu nya ge sarua bae aju ngajina ge pas di Tangkal Ambon bae kan atuh gadeukeutan tukang uduk jeung kiaina mah teu wawuheun nya mah jeung tukang somai wawuhna jeung tukang uduk loba salah geus ka ditu siang hiji jeung tukang uduk aya nu sabulan sakali gajina tetep tentara Allah bae tentara Allah ibu-ibu ge sok ngaji teh tentara Allah cenah keur nyusuan tentara Allah keur nyusuan cenah jarore atau tentara Allah mah tilok anu kasep tilok anu geulis jarore engke di akhirat geulisna mah kuari mah atuh sabira lah dunia gelis menang 40 tahun atuh jadi kariput tuh kok masih ieu mah karak lahir ge geus keriput nya mah nah kacaritakeun mah di jero kubur teh engke datanglah malaikat munkar nakir nanya man rabbuka wa man nabiyuka wa madinuka wa ma kitabuka wa man ikhwanuka nah wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka eta nu bakal ditanya geus ulah hese-hese apalkeun ti kuari yang pertanyaan di akhirat
man rabbuka Allahu rabbi wa man nabiyuka wa Muhammadun nabi wa ma kita buka Al-Qur'an kos TK bae ya. Teu kudu ditalar ti ayeuna sebab eta mah asal urang ibadah ka Allah, salat, Ramadan, puasa, nisab zakat, nisab haji, munggah haji. Urang aya tahajud, yang lalaki awewe mah teu kudu tahajud ja. Awewe mah teu kudu tahajud, teu kudu rawatib, teu kudu salat duha, teu kudu awewe mah lalaki. Lalaki bae, awewe mah asal ngaladenan salaki leuwih tibatan salaki. Geus sakitu geus. Dina kitab lagi teu kudu geus tahajud los. Kakak tahajud bae kula mah ngaladenan kakak bae ke kakak tas tahajud kula nonggeng. Atuh leuwih ti tahajud. Eta bae geus kos kitu awewe mah. Sal isuk-isuk nawaran ka salaki Kak, kopi apa susu? Apa susu kula? Eta geus sakitu bae geus salaki ngeunah. Ieu mah kakak kuari kakarek nyahona tiki uci kamari ngaji. Ka tadi mah teu nyaho. Oh, lamun keur ti gong ora mah aing senang ieu kos kieu. Boh, ieu awak aing datang ka kuru mikiran sia aing. Kuari mah aing atuh bakal lintuh ye. Moal kebal deui cak pamajikanna Kak. Bisi kurang laden, bisi kawin deui. Bener tah sia? Bener. Ikhlas, pokoknya kawak kakak kawin deui kula balik ka imah bapak kula. Sia nanaonan. Nah, iyalah aturan ibadah. Awewe masa kaburuna bae lantaran ngurus anak ge ibadah, nyapuan ge ibadah, ngumbah piring ge ibadah, mang masakeun salaki ge ibadah. Salaki bisa teger tahajudna lantaran pamajikanana ngaladenanana. Kakak besi tahajud kurang kopi, tah kopi tah. Kukula deui sadek, ulang amis gula tah ieu. Nah, besi endeu hayang kopi susu tah ieu kukula disadiakeun, besi kakak hayang cenghar tah kukula disadiakeun. Masyaallah. Kan ngeunaheun da salaki teh. Tas tahajud ngopi. Wallahu a'lam.